Wow. Kabayan diuk dina golodog nyarane kana tihang bari nundutan. Tuluy ngagoledak di harudung sarung. Aya imah sisi lembur mencil pisan ku simpe hateup eurih bilik awi butut pisan teu agreng nu bogana mangkabayan geus kasohor beut aheng. Mangkabayan hulang jentul taya gawe kaleket unggal poe luntang lantung jeung nundutan ngagoler nagolodog sareti branyanding tihang nyangeyeng. Dua budak Ujang jeung Otong kaluar bari ngaromong tarik, parebut langlayangan, kabayan ngulisik kagareuwahkeun. Kurang ajar marane bet ngagandengan kuring keur mujat medi. Kada ampun hapunten Mamang Kabayan, kuring teu tata titi. Mugi Mangkabayan ngapunten luntur gali. Genduk kuring katampi. Rumaos lepat moal arek deui. Ku kami marane dibere ampun ulah rek mindoan talajak matak balindin. Batan ulin mending ngapalkeun di imah. Tos pisan sim kuring teh tambung laku hayang masakola nyiar ilmu ukur ngimpi kuring miskin waragadna awis pisan. Euleuh hutan marane teh kitu. Mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawa kadaharan. Ilustrasi gending gumbira, Ujang jeung Otong ajlag-ajlagan bunga. Kuring sakola. Mangkabayan sampurasun kuring Ujang dongkap deui. Kuring ge Otong nepangkeun Nuhun. nahonan janji kamari. Hoyong sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Jalan kami heulungu dagoan sakedeung deui eta naon anu dibawa. Nu kuring caujeng hui. Nu kuring mah buah-buahan, aya jeruk jeung jambu batu. Ayeuna urang diajar ngitung, kami guruna sakola mah kudu duit. Nu penting mah bisa ngitung, bisa maca. Tahu 3 ditambah jamu 2 jadina sabaraha. Anu 5 diteuneun 3 saku. Rek itung sesana aya sabaraha. Aya 2 eukeur kuring, nu hiji rek dibikeun ka si Kujang. Geuning maraneh calakan syukur tapis jeung motekar tarapti ngorehan rizki. Mangga ieu sesana haturan maman. Ajung barali poe isuk urang hanca harapalkeun kade poho ngitung teh ngolah pikiran
tata aturan lain keur ngakalan batur lain keur nipu nu lain Ulang mamang ditampi ngaturkeun nuhun pisan. Jisim kuring bunga hate kenging luang bisa milang ka aksara-aksara. pake adigung amalkeun kabalarea